Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda kumaha darama nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih sejang ngiring makalangan midangkeun carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Kacopetan pidua minggueun deui ka lebaran kuring geus ninggalkeun dayeuh Batawi ngulang ka lembur di pasisian Purwakarta. Mudik ceuk basa legegna mah mulang mawa hate anu hampang taya karingrang. Tabungan ladang kukumpul salila 11 bulan jeung THR ti dunungan asa piraku kudu teu mahi jang meuli salin olah kuah kueh jeung bekal ngajuru ku budak nu kalima. Rebun-rebun kuring geus ngajogo di terminal Kampung Rambutan murubeus nupang isukna. Duit jang ongkos dipisahkeun na pesak calana. Ari loket ngahaja dibebeskeun kana kantong leutik nu disosoren. Sedengkeun baju salin jeung babawaan sejena diwadahan kana rangsel jeung dus tangka metet ceuk ijiran rek di PHP-keun na bahasi. Kusabab datang pang isukna sabatae milihan tempat diuk kursi tengah sisi kaca jajaran katuhu nu kapilih teh nupang diukanana 3 supaya rada lalega. Ngahaja teu di tukang ngarah teu kacopetan. Inget kana papatah dunungan yen copet sok nincer panumpang nu diukna di dinya. Geus diuk tu maninah na kursi teu lila aya nu maturan hiji lalaki jangkung badak jambreosan nyedekeun. Sakitu pang diukan nu tungtung kosong keneh oge panonna seukeut neuteub ti dampal suku parat kana embun-embunan. Matana beureum teu beda ti nu hudang sare. Gebosna bau kawas nu tas mabok. Hateh marmir paur jelema teu bener. Sieun nodong ku pesok balati heeg ngagaradah kantong. Toketna dicokot. Duh, lamun nya teh teu kabayang bakal kumaha. Pamugi Gusti nang tayungan. Dasar usum mudik tekung silila beus geus metet ku panumpang nu dariuk nu narangtung awewe lalaki kolot budak pada hayang kabawa ayeuna. Mun nasabah ku kituna teh saha atuh anu teu sono ka lembur jeung ka kulawarga. Cacak kuring oge anu anyar keneh mulang geus kumejot asagok jeung kulawarga. Sanggeus mesinna panas, supir mawa beus ninggalkeun terminal. Tetep dilepaskeun kaluar jalan kaca. Kapaur rada ngurangan, sedengkeun pikiran mah geus aya di lembur. Amprok jeung pamajikan nu keur meujeuhna bulan alaeun. Mapag ku imut nu teu weleh kareueut. Asa geulis pisan pamajikan teh. Teu nyalahan ceuk batur. Awewe mah katembong panggeulis-geulisna 2 kali. Kahiji mangsa rumaja umur 17 tahun. Kaduana nya ayeuna mangsa bureuyeung bulan alaeun. Lalaunan si Utun inji nu keur ngaringkukna beuteungna diusapan. Karasa aya anu nyeleser kana leungeun, mapai kana puhuna, tuluy kana sirah. Teng tatali batin nganteng, tali asih nu nyambungkeun bapa jeung anak. Anak geus reuay ge kanu rek datang mah talaga kanyaah teu weleh leber, teu ngorotan, teu saat kaholodoan. Celengok bureuyeung dicium. Nyai, akang aya tepikeunun kuring ngaharewos. Naon Kang? Pamajikan tikat nembalan bari ngagaragamang numpangkeun ramona kana ramo kuring. Karasa aya anu ngageter basa 2 kulit paantel. Ketug jajantung ngerepan.
kesang renung natarang irung jeung ruruncang. Alah ieu mani kawas baheula mangsa bobogohan. Tuluy kuring ngusiwalkeun loket tina kantong soren. Breh beusina dikaluarkeun. Blenyeh manehna imut. Isukna manehna balanja papakean. Sakalian olah keuneun jang lebaran nu beunang dililakeun. Teu katinggalieun bekal ngajuru. Bagja kacida aing teh. Teu nyalahan papatah emak yan kudu loba neundeun. Bang ongkosnya. Kapireng hiji sora asa deukeut bari aya nu ngagebig-gebig kana tak-tak. Nyah kuring beunta gigisik. Bray tembong kaayaan sabudeureun. Geuning dina beus keneh. Tayoh nabieu teh kasarean. Uyuhan atuh beberes ti kongkorongok hayam kahiji. Ti kongkorongok hayam nu sakali. Bari lulungu kuring ngodok pesak ngadudut duit nu meunang misahkeun. Tuluy disodorkeun gap manehna nampanan. Teu lila nyodorkeun karcis nu meunang nyoretan. Lenggut deui kuring ngalenggut nuluykeun ngimpi. Saminggu tas lebaran pamajikan ngajuru. Kabeneran kuring can balik deui ka Batawi jadi katungkulan. Budak teh awewe geulis ngala ka indungna. Sagala rupana geus karirap. Teu kudu kokotetengan. Da disayagikeun ti anggalna. Teu cara basabrol ku si Cikal, carecet jang bungkus bali ge teu sirikna meunang nginjeup ti tatangga. Kadituna mah teu pararuguh ngimpi teh. Bang, bangun bang, sudah nyampe. Karasa aya anu ngagebig-gebig kana tak-tak. Nyah beunta, tetenjoan teu pati jelas. Karacam kereuceum bari nyidikeun titinggalian. Breh weh, kenek ngajega gigireun. Beus geus kosong, kari kuring, kenek jeung supir. Orejat, kuring orejat, jung nangtung. Tapi hartina tereh nepi ka imah. Utun, inji, yeuh bapa mulang. Kuragiru kuring turun tina beus. Teu poho nitah kenek mang nyokotkeun babawaan tina bahasi. Nangtung sakedapan nungguan angkot nu jalurna ka lembur. Teu kudu lempang kaluar ti terminal sabab ayeuna mah arasup ka jero. Calo-calo ranyong ngangajak bari memetot leungeun. Sawareh aya anu geus regeyung manggul dus jeung rangsel. Asahi pak? Jumaah pak? Maksud teh pasar Jumaah pak? Cilegong? Katembo ka nempo kaayaan kuring kitu. Anu lulungu keneh kaweur. Menang sajongjonan ngajanteng ngumpulkeun pangacian. Teu malire calo nu ranyongna nawarkeun angkot jeung membetot kana leungeun anu geus ngaregeyung manggul getang kari ngecagkeun deui bari kukulutus. Jadwal teh sugan teh rek tuluy init. Cenah bari ngaleos baturna nahan piseurieun. Barang ngarampak kana kantong soret. Gebeg kuring ngagebeg. Tuur nyorocod kawas nu dipupul bayu. Suku leuleus taya tangan pangawasa. Atuh ngan rumpuyuk wae kuring ngarumpuyuk gigireun dus jeung rangsel. Angan ratug tutunggulan tetenjoan ranyai. Kesang tiis morolok tina sakujur awak. Kantong teh soek handapna. Parat ti juru kenca ka juru katuhu. Badis tapak nu nyilet. Moal salah deui ieu teh lampah jelema nu tadi diuk gigireun. Katindih ku kari-kari. Pai ngan diukna ge maneh hayang adek. Tayohna geus boga niat jahat ti samemehna. Loket teh lapur. Goak kuring ngagoak. Sakur nu aya pating raringeh. Saurang di antarana aya anu nyampeukeun tuluy tatanya. Kukuring dibejakeun sajalantrahna. Manehna tibang moloho ngembang kadu. Tekung silila leos bari nyebut karunya. Gusti mangkaning kabeh duit di dinya. Masya Allah. Menang kukumpul sakitu lilana teh ngiles ngan sakarejep. Astagfirullah. Aya jelema ku tega-tega teuing.
Nah naon kalepatan abdi Gusti, kumaha carana balik ka imah, lempang da apal ieu. Teu sudi kudu bari mamanggo rangsal jeung ngajingjing dus. Mangkaning tadi oge basa nyokotina bahasi mantuan kenek mani adu regeng. Tapi apan boro-boroeun barudak didarinya. Upama teu kabawa meureun nepi ka imah teh lengoh. Lamun teu era ku kakolotan mah mani hayang sahing-sahingeun cerik. Sahing-hingeun cerik. Tangan sakitu-kituna nu rek dipake agul ka pamajikan. Ayeuna sirana. Astagfirullahalazim. Kuring teu eureun-eureun istighfar bari ngusap beungeut. Alah aing mah ku aya-aya wae. Kuring ngagarendeng bari garo-garo teu ateul. Keur kitu aya bencong nyampeurkeun bari umat imut. Hai, apa kabar? Cenah bari sorana dingirungkeun. Kaditu nyingkah nyaho keur parusing. Kuring nyentak nuker gual geol bari aced-acedan menuju ka hareupeun. Ngadenge kitu si bencong mani sepa. Au takyut cenah becir we lumpat. Hate leutik mah hayang seuri nenyok kalakuan kitu teh. Tapi lelembutan kaburu euteup deui kana naon nu keur karandapan. Alah aing mah copet bangkawarah. Awas ya lamun kapangi diparengkoskeun tah leungeun teh. Kuring kukulutus. Peureub mah geus tadi dibuleud-buleud kekerot nahan amarah. Aing kudu sabar pan keur puasa. Tapi teu karasa leungeun maledog satakerna ku batu sagede muncang. Meh weh keuna ka ibu-ibu nu keur ngaliwat. Baleg atuh manya maledog teu pupuguh. Si ibu nyirintil. Rikat kuring pupuntenan. Teu poho ngadongengkeun naon anu karandapan. Leuh karunya teuing ceuk si ibu bari ngaleos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hawar-hawar kapireng adan lohor. Aduh geus tengah poe geuning. Kuduna mah geus aya di imah ieu teh. Gara-gara kacopetan jadi lila di dieu. Hayang teh buntung tah leungeun nu ceceremed teh. Mending salat lohor heula kitu. Tapi ieu babawaan kumaha? Ret kuring ngareret rangsal jeung dus. Can obah angger keneh kawas tadi basa diturunkeun dina bahasi. Maranehna saratiah nungguan. Deuh kumahanya pipetaeun. Kuring ngagerendeng. Lamun salat lohor heula teu nangtu kudu ka masjid. Babawaan kudu diphp-keun. Tapi kasaha? Upama teu diphp-keun bisi lapor aya nu ngaku. Peupeurieun duit geus teu aya. Atuh nu nyampak mah ulah sina milu leungit. Duh hampura nyai. Lamun lebaran ayeuna teu salin. Lamun lebaran teu bisa olah. Lamun engke ngajuru teu boga bekal hampura. Rumasa tadi lalawora teu tarapti akhirna kieu jadina. Ujang nyai anak bapak nu balager hampura bapak. Moal bisa mangmeulikeun baju teu. Lain teu nyaah yeuh. Lain teu daek usaha jeung kukumpul. Bapak teh kamusibahan. Teun meureun mata kitu ge tateh lain milik urang tapi milik copet. Ya Allah, kaya kieu mah mending tong tulus. Mulang teh teu wasa nyeung paroman maranehna. Impian arendah tadi nabeus musna taya tapakna. Ganti keheul, geregeteun, sedih jeung kuciwa pohara pagaliwota jadi hiji. Mending neangan masjid salat heula, ngarah rada lemper, hanas babawaan bareurat, rek lahaula weh digusur. Geus meunang kacindekan kitu, kuring teu miceun waktu. Dewat ngalengkah nuju kana datangna sora adan tadi. Teu ngaliuk-liuk, teu malire ka calo-calo nuting calungir jeung seurikeun mupuas bebengok teh. Teu ngaraga pisan kana hate batur. Caritana geus nepi ka masjid, babawaan diphp-keun ka pangurus di dinya, dekar salat.
teu kanyahoan. Aya anu ngayembeng na juru panon, tepi salam teu daekeun saat. Saha jelemana nu teu sedih ngarandapan musibah siga kuring ayeuna. Beres salat pamitan rek mulang, geus gilig rek lempang, keun bae rek kumaha ge, kumaha brehna. Sakur beungeut jelema-jelema anu dipika cinta geus narembongan. Dedeupeun kawasna mah, sabab samemehna geus ngiberan rek mulang poe ieu, indi ti Jakarta rek rebun-rebun, saelat-elat nalohor kudu geus aya di imah. Ari ieu geus rek asar mantra-mantra kana nepi. Wanci sareureuh budak, kuring karek nepi, salila di jalan, kuring meres uteuk, kumaha nyapi petaeun, kumaha nepikeunana ka barudak jeung pamajikan, yen kuring kamusibahan nu ngalantarankeun lebaran ayeuna kudu ngalaman porit pohara. Panto ngablak, buruan caang ku lampu listrik di jero imah. Pamajikan jeung barudak katempo geus narungguan nagolodog. Ya Allah, rek moro-moro lamun teu ditahan ti pepereket. Na juru panon geus aya anu rek ngayembeng deui. Hadena beunang diampeuh. Kuring ngumpulkeun kawani pikeun ngadeuketan. Assalamualaikum. Ditungtung pager buruan kuring geus ngucap salam. Asyik Bapak datang, barudak teu sirikna laluncatan tina golodog. Papa heula muru leungeun. Sanggeus deukeut nu pangleutikna regeyung di pangku. Waalaikumsalam. Pamajikan ngajawab salam. Guanggeang milu mapagkeun nuturkeun barudak. Hate ngangres liwat saking. Moal lila deui budak borojol. Lamun seug teu kacopetan, hate ngoceak. Sanggeus deukeut, rikat muru leungeun ka tuhu, celengok dicium tonggongna, hate beuki ngangres. Nu ngayembeng na juru panon datang deui meh-mehan bedah, satekah polah ditahan, jadi ukur ingsrek-ingsrekan. Ari akang kunaon? Pamajikan molohok. Barudak ngareret ngajarten, teu ngarti silih reret. Tadi asar aya nu datang ka dieu nanyakeun akang. Ngakuna mah kenek beus, cenah. Loket akang murag, kapanggih nah handapeun jok basa manehna sasapu. Hadena di jerona aya alamat imah, nya dianteurkeun ka dieu. Ngan loket teh tukangna soek kawas tapak kakeureut ku silet. Bener teteh Nyai? Kuring setengah ngagoak, asa teu percaya. Ih, nanaonan make ngabohong. Pamajikan nandeskeun. Nuhun ya Allah. Kuring atoh kabina-bina. Lamun teu keur mangku mah moal teu langsung sujud syukur. Kenya urang cokot. Pamajikan miheulaan lengkah. Muru lawang. Bus ka jero. Barang kuring nepi ka golodog, manehna geus nyampurkeun deui bari nyodorkeun loket. Alhamdulillahirabbil alamin. Poho di kaera kuring ngagoak. Tatangga tangka ting lalengo tina panto imahna. Barang diilikan. Tetehla eusina teu coceng, teu nyalahan. Tukangna soek saeutik siga namah benar. Dicokot-copet ku jalan nyilet kantong basa kasarean. Ngan kawasna murag tina cecekelanana nepi ka aya di kolong kursi jok. Nepi ka panggihna ku kenek. Sakur impian dina beus nu kungsi dipiceunan basa nikreuh ka imah ayeuna dikorehan deui. Mungguh Allah Maha Rahman anjeunna moal ngantep umatna. Baraya sadayana kumaha carios nu nembe teh nyata kitu pami usum mudik mah kedah langkung ati-ati sareng tarapti nyimpen cecandakan teh margi sok aya wae jalma anu cecermet atanapi deleka ka urang. Sakitu rupina mah cag sakitu heula teundeun sampeureun tunda sampakeun
diteang deui isukan.